gerak usaha ayeuna mah lain kituan wae. Deuk ieu ge pat ieu. Aya kenal kopi. Sok buru-buru ayeuna mah gerak usaha. Ieu abi teh geus telat teh sabulan. Bener. Geus telat ih. Kembae telat mah urang teh kudu disyukuri we da nya eta ge daki mestinya. Atuh komo we ari kitu mah. Ieu dengekeun nya. Naon? Ulah wak adi beja-beja ka batur. Atuh ari kitu mah. Da ari karek sabulan mah bisi teh jadi. Atuh sok anu mah gerak usaha. urang arek ka pasir heula nya. Sok buru cing hasil. Beak ya. Karena kopi teh dibeki. Adanya di imahnya. Sok. Cing buru cing lancar usahana. Dan terus. Waalaikumsalam. Iya sareng kuis. Sumuhun aya naon kitu? Iya jadi petugas dari PLN, ibu teh tos telat sabulan. Nah, Bapak mah bisa apal abi telat sabulan. Iya dina catetanna aya tinggal. Nah, mah bisa aya dina catatan PLN sagala. Lu kada aya di catatan reong mah reong keras nya. Yang keras mah ke kantor suami kuis. Oh. Nah, ini mah bisa ya kan. Saya balik pisan, aku eta petugas teh. Ya mangga atuh Bapak ah. Nah, ini make aya dina PLN saya. Tengah lalarti ah. Abi Panggawe di pasir mah awal ka rincug ieu. Nyi. aya naon Kang? Lain datang salah kita cai angsokeun atuh. Lain ieu mah atuh kopi eta nu tadi. Cenah heur cai. Nya kene aduh kumaha. Cenah heur cai apan bieu teh cicing cenah tadi nih. Teu ngarasakeun salah kitu tos digawe teh. Apan tadi ge teh cicing we kieu. Lain tadi teh petugas PLN. Nah, Nyebutkeun cenah abi teh cenah setelah sabulan apalan eta petugas PLN. kira aku Apa tuh lewat kan beja-beja tadi teh lain. nanya Luka tuh. Teu paruguh pisan ieu teh nah jadi nyaho petugas PLN kitu abi telat sabulan. kumaha cenah eta cek petugas PLN teh. Heuh ceuk yen ibu teh cenah telat sabulan, cenah sok da kumaha da nu ngabeja-beja bari naon ge. Nanya susul kitu ka ditunya urang puguhkeun. Heuh da cek petugas PLN teh susul cenah eta tanyakeun cenah ka ditu cenah. Ka Orang petugasna. isuk mah urang ka ditu ke kantor PLN. Heeh, sok tanyakeun ngarakubu naon teh puguh-puguh pisan abi jul apa we cenah telat sabulan. Tapi mining keneh ayeuna. Nyi. Mining lain. Mining keneh ayeuna nya ah. Heuh ayeuna atuh ngarah ieu ngarah puguh juk tanyakeun heula. Isuk mah bisa tepangih kayaknya. Sugan we pangih di jalan Heeh, ayeuna. jika bakal aya di jalan gasok dulu Oh, ah. yang ka itu. Sigana itu petugas PLN teh. Oh bener itu ah. Kang. Akang teh anu tadi anu kabumi istri abdi. Nuhun. Abdi. Kieu abdi teh bade naroskeun nya. Nah ari akang terang istri abdi telat sabulan. Iya aya dina catatanna lamun bapak hayang dihapus catatanna bapak bayar. Kumaha lamun abdi mung mayar. Dapat sa anu bapak dipotong. Ah, Dipotong. dipotong kumaha atuh teh kumaha lamun penting hayang. Wayah na eta mah kulilin. Gelo, manya diganti kulilit.